Aya bocil ngalamun euy. Kunaon sia bocil ngalamun we? Jika asupan juru gawe gombel ke. Eh, juru gawe gombel teh kumaha? Manya sia teh potangkurak. Ari eta anu tetena ngagapi ka taneuh teh jiga gedang. Ngeunah berarti nya. Bisa didahar meureunnan. Heueuh anjing mun panggihakan ku sia. Ke bangus maneh rorombehan jiga bol kotok. Daek. Alim ah. Mah teu nembal sia. Pamali ye kolot ngomong. Emang orang kolotnya. Atunya teuing atuh dina geus buluan. Manuk lain. Eta apal maneh. Tapi nahan urang mah aya liang tai euy buluna. Hah? Beuh, anu bener sia. Hari teu percaya mah. Ya sok tong. Teu hayang anjing aing ge boga. Eh, biasana nu kitu mah sok kelainan genetik sia. Heuh nya. Ya nya atuh. Biasana mah dina kuat maneh nu lalaki nu kitu mah. Dibere hareup malah meta buri. Ya kitu jadi manehna curutna liang tai. Kitu nya. Anjing geus teu kabayang aing mah keur heubeul kaluarna kumaha. Pinuh meureun aing ku tai indung aing. Ya pasti atuh. Aya horeng jelema boloan kos kieu nya. Woi, malah ngabahas liang tai deui na dari ya. Anjing horeng kolot.